Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi nafa'an mubarakan lana wa lidinaka wa linnasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ngamimitian ngaji dianjurkeun poe Rebo atau poe Minggu dina taklim teh namatkeun oge sarua mun bisa poe Minggu atawa dinten Rebo ayeuna kalaresan malam Rebo. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sareng ari Gusti Allah al-muwaffiqu eta nu maparin taufik, al-mu'inu anu maha nulungan, lima kana perkara yuhibbu anu mika cinta Allah kana emak, wa yarda sareng mika ridho Allah kana emak, wa shalla sareng muga nambihan rahmat, saha Allahu Gusti Allah ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng kakulawargi Nabi wa sahbihi sareng kasahabat Nabi wa sallama sareng mugi nambihan kasalamatan Allah ka Nabi. Wallahu sareng ari Allah al-muwaffiqu tazat nu maparin taufik, al-mu'inu zat anu nulungan, lima kana perkara yuhibbu nu mika cinta Allah kana emak, wa yarda sareng mika ridho Allah kana emak, wa shalla sareng muga maparin rahmat saha Allahu Gusti Allah ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng kakulawargi Nabi wa sahbihi sareng kasahabat Nabi wa sallama sareng mugi maparin nambihan kasalamatan Allah ka Nabi. Asara Al-Fatihah.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ageng manfaat khusus kanggo abdi umum kanggo sadayana. Tangtosna aya atanapi seueur bahkan nu lepatna dilereskeun wae pilih aya penerangan nu ngalangkungan tina maksad musonib mudah-mudahan dihapunten.